Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangan abdi, nami abdi Patan Badapati di kelas 10 M Log B. Di dia abdi bade maca biografi abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinareng salam mugia dugi ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, bahasa Sunda teh mangrupa bahasa indung urang jati diri urang salaku urang Sunda. Nanging kiwari seueur barudak ngora anu mimiti poho kana basa sorangan. Ku kituna penting pisan pikeun urang nerapkeun aturan ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Aya 3 cara sederhana anu tiasa urang laksanakan. 1. Ngagunakeun basa Sunda di sakola, utamana dina poe Rebo Nyunda. 2. Ngagunakeun basa Sunda di bumi nalika nyarios sareng kulawarga. 3. Ulah era diajar sanajan can pati lanca linci, anu penting urang gaduh karepikeun ngajaga warisan karuhun. Hayu urang jaga basa Sunda supados teu leungit ku kamajuan zaman. Basa Sunda teh beunghar ku tata krama, matak endah upami dipake ku kurang sarerea. Rupina sakitu anu tiasa kapiatur. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang marenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.